Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Nur Arifin Anwar dina acara Saputar Warta nu nyuguhkeun informasi manfaat tur faktual Purbalarea. Edisi kaping 25 Februari 2021 pamirsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina informasi-informasi sabeneran Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Kota Bandung ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Pamirsa sumangga nyangakeun ieu salengkapna. Tomat teh beda-beda tur rea rupana. Disagendengkeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang tur di erong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bung-buahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibila satu tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyang ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul di lelewak Lembang. Tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Pareng mangsana panen muput tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah, kudu luyu kana aturan sangkan bisa awet tur tartu pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu nyalungkeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta teh dibeureurkeun ku salah saurna patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh momotaro, katangan beda boh tina wangunna boh tina rasana. Pon kitu deui harga tomat momotaro jauh leuwih mahal bah tomat jeung sajeuna. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Mung sakitu anu kapihatur ku simkuring, atur apunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.